abah di mana kaleng urucet? Hah? Nanganyakeun coet. Eta mah geus teu dagang abah mah coet teh. Serea nu modern ning aya ku blender euy. Jadi mun ti kamari mah nya abah teh sok dagang coet. Ayeuna mah rada eureun we da blender kitu paling hiji dua lah. Rea sainganana euy. Ai kitu aya naon euy? Lain nanyakeun coet. Kaleng urucet tuh aya ucing we naik ka luhur urang halangan. Naon aya nu neangan? Naon nu neangan kumaha tukang coet aya nu neangan rek meuli rek naon cenah? Aing nganyakal euy atuh eureun ai kitu mah dagang coet teh aya nu neangan mah. Naon rek meuli cenah? Yeuh, lain nanyakeun coet. Nanyakeun teh kaleng urucet tuh ayat kucing naik we ka luhur urang halangan. Musugan anu geus di halangan mah. Moal bisaeun ngagurawil. Oh, nu kudu hamil. Naon tukang coet di teteangan kudu hamil. Naon nu hamil teh make neangan tukang coet. Sugan ciri-cirina tukang coet nu kumaha cenah? Yeuh, teu nanyakeun tukang coet. Tah urang teh nanyakeun teh kalengcet. Tuh ameh teu naek wae ka luhur urang halangan. Urang nu naasin geura di dapur teu kaur, beak-beak wae. Tadi mah komo ngagoreng asin cumi, da tuluy digiwing asin cumi. Oh, sakali ngan lami. Oh, nu diteangan teh nya euy tukang coet anu kungsi sakali ngan lami nya kitu. Aduh aing mah euy. Abah mah henteu sabenerna mah ai sakali ngan lami mah eta teh mineng abah mah ngan sakedeung-sakedeung euy. Ah berarti lain ka abah ai kitu mah. Karunya eta nu hamilnya euy ku tukang coet eta gagabah tukang coet aing mah euy ai kitu mah jadi abah we ka babawa ye udah pernah dagang coet. Abah ge pernah mineng ngan sakedeung-sakedeung henteu aya nu sakali lami mah henteu abah mah. Mineng ngan sakedeung-sakedeung aman atuh ai kitu mah abah teh nya teu ieu nya da lain eta nu ditujuna dareha teh ai tukang coet mah saha we meureunnan ngan ieu mah nu diteangan teh nu sakali ngan lami kitu meureunanya aing untung abah mah mineng ge euy sakedeung-sakedeung. Yeuh abah, lain nanyakeun tukang coet. Gawatkeun ieu yeuh. Kaleng geuning nyanta urucet. Tuh itu teh bolongo urang halangan, ameh teu naek wae ucing ai sugan we geus di halangan mah naekna teh bakal ngagurawil. Oh nya kudu hamil diteangan nu hamil gagabah atuh aing mah nepi ka hamil kitu. Nya teh ku lami teh meureunna nya matak hamil teh aduh aing mah. Ya Jadi kabawa Allah. ka sararea we ieu mah ieu tukang coet ya abah ge geus heubeul eureun mun jadi katanyaan deui maneh atuh kabar pisan maneh teh. Yeuh abah mah rumasa mineng ngan sakedeung abah mah henteu aya sakali lami mah. Kitu. Lin hamil we kalengcet. Kalengcet. Nu sagede kieu geuningan kalengcet tuh jangan halangan liang itu tuh. Ame ucing teh teu bisaeun liar. Tadi tuh naik. Yo urang teh ngagoreng asin cumi da tuluy digiwing. Oh, sakali teu lami eta mah pan maneh ge apal abah mah tara sakali laminya mineng ngan pada sok ieu nya sok sakedeung-sakedeung. Abah mah salamet atuh ai kitu mah tukang coet teh nya ieu. Ieu kade bela ku maneh teh engke teh bisi aya nu ka dieu nu hamil ngunagah abah pada tukang coet kitu cenah. Ieu meureunnan cenah lain tara kitu ieu mah mineng ge ngan sok sakedeung-sakedeung kitu we bejakeun nya. Bantuan abah kumaha mun abah ditewak ke? Ieu geus malalek jeung saliwang. Heeh, iya atuh. Ieu teh nu diteangan teh tukang coet teh nu sakali lami. Ari abah mah pernah memang dagang coet teh ngan da ai abah mah tara sakali lami masing ditanyakeun ka si amu oge. Mineng ngan sakedeung ai abah mah kitu.